Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareueus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepan deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 38 ieu, dongeng anu bade dipedar teh judulna Rusiah Icalna Kin-Kin. Naskah asli nama judulna Misteri Hilangnya Kin-Kin biasana Widya Astuti. Ieu mangrupi dongeng anu kadua Widya Astuti anu tayang di Niradia Official. Dongeng kahiji midang dina edisi 28, judulna Di Hiji Leuweung. Kanu panasaran hoyong terang dongeng kahiji Widya Astuti? Teras hoyong terang biodata narasi anjeunna? Saena nganjang ka channel Niradia Official edisi 28. Carios ngeunaan Rusiah Icalna Kin-Kin nyarioskeun hiji cika-cika anu namina Kin-Kin. Dina hiji dinten Kin-Kin teu aya. Sadayana rerencan Kin-Kin melang tur enggal milari Kin-Kin. Bingah sareng sedih waktos Kin-Kin tiasa kapendak. Sedihna kumargi Kin-Kin kapendak dina kaayaan kapiuhan. Cobi kumaha carios Kin-Kin salajengna nya? Yuk dangukeun dugi karengse nya adik-adik. Adik-adik terang ke cika-cika. Cika-cika teh sato anu tiasa ngaluarkeun cahaya tina lebah patuangan handap. Cahayana katingal jelas upami wengi. Cahaya ieu dihasilkeun ngalangkungan proses anu disebat bioluminescence. Cahaya anu aya dina salirana ngandung manfaat adik-adik. Di antawisna, hiji, pikeun milari pasanganana. 2, pikeun ngalindungi dirina tina serangan musuh. Hal ieu kumargi zat pemicu cahaya anu aya dina salira cika-cika teh karaosna pait. 3, pikeun ngamangsa musuh. 4, mangrupi tanda ka cika-cika sanesna upami aya bahaya anu sumping. Tah, eta pedaran ngeunaan cika-cika adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Rusiah Icalna Kin-Kin, karya Widya Astuti. Kin-Kin teh salah sahiji cika-cika nu geulis tur someah. Kasaha wae anjeunna mah hormat. Boh ka cika-cika rerencanganana, kitu deui ka satos sanesna nu aya di leuweung kanopi. Leuweung tempat calikna Kin-Kin teh katelahna leuweung kanopi. Kumargi kaayaanana parwe keneh. Tatangkalanana anu jarangkung ngaronyom siga anu silih rangkul. Dugi ka melengkung sapertos kanopi, mata katinggalna poek. Nanging kanggo panggeusi leuweung mah sanaos paroek oge aranjeunna tiasa aktivitas sapertos biasa. Kumargi ngagaduhan alat indah dina salirana. Kin-Kin oge ngagaduhan alat dina salirana nu tiasa ngaluarkeun cahaya mun anjeunna hiber ka mana wae. Sanaos cahayana caang tapi teu matak panas, eta salah sawios anugrah tinu murbeng alam. Unggal wengi Kin-Kin ameng sareng rerencanganana. Hiber ka ditu ka dieu nyumput dina sela-sela dangdaunan anu ngaronyom di leuweung kanopi. Biasana hiber teras nyumput bari sakali-kali entrep dina dangdaunan bari mareuman cahaya tina salirana supados teu kapendak ku rerencanganana. Nanging dina hiji waktos Kin-Kin, Kin-Kin. Rerencanganana bingung milarian panyemputan Kin-Kin.
Sadayana jojorowokan ngagentraan kaditu kadieu. Nanging kin teu wae kapendak. Padahal tos dipilari dugi kanu tebih kawates leuweung. Salaresna aranjeuna nembe dugi ka tengah leuweung kanopi. Nanging emutanana mah tos dugi kawates leuweung. Anjeunna gaduh pangemut sapertos kitu teh kumargi mendakan hiji tempat ngaliglag tur tos teu kayuhan ku dangdaunan kanopi. Kin aranjeuna teras gegeroan, tapi teu aya waleran wae ti kin. Antukna sadayana uih bari sedih ka icalan kin. Sepuhna kin nampi iber ngeunaan icalna kin janten guliga. Ninggal sepuhna kin sedih, antukna sasatoan anu biasa aktivitasna wengi mantosan milarian. Tapi dugi ka enjing kin teu acan kapendak keneh. Enjingna waktos cahaya panon poe nyulusup tina celah-celah dangdaunan, nembe sasatoan nu biasa naliarna siang mendakan kin dina kaayaan kapiuhan. Sepuh kin anu nuju sedih diwartosan ku sireum anu mendakanana. Bari ngagandong kin anjeunna ngajajabkeun kin anu kapiuhan ka sepuhna. Bari tekendat muji syukur, sepuh kin ngahaturkeun nuhun. Waktos kin tos sadar, kin medar pangalamanana kanu aya di dinya. Kin nyarios, waktos anjeunna ameng di leuweung, ameng ucing sumput, teras hiber bari milarian tatangkalan tempatna biasa entreuk bari sakantena nyumput. Kumargi jongjon milari tangkal nu dipikaresep teu karaos, hiberna beuki tebih sareng teu aya tangkal kanggo entreuk. Jabi jangjangna nu alit teh tos ngaraos capek. Waktos tanagina seep, kin teu mendakan tatangkalan. Antukna kin ragrag tur teu emut nanaon. Tangtos hidep uninga, kamana tatangkalan teh? Leres, tatangkalanana tos seueur dituar ku jami kanggo suluh. Lian ti eta, leuweung tos pada ngabukbak kanggo kaperyogian ngadegkeun pamukiman. Ngabalukarkeun tos teu aya deui tatangkalan kanggo ameng sareng nyumput. Tah, kitu adik-adik, sakitu peryogina leuweung kanggo sasatoan. Sanes mung saukur sumber katuangan, nanging oge kanggo tempat hirup para sato. Hayu urang jaga leuweung urang supados sasatoan di lebetna henteu musnah. Tah kitu dongengna adik-adik sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.